tuh enak, ini baik itu kebuka. Yes, terima. Yes, terima guys. Kak, Ya. nah nyarios kan yang udah ngalamar. Assalamualaikum Aa. Hatur nuhun rujak kalapana. Hampura sanitnya ka ate. Ieu ge sabenerna mah berat tinggal kena ate. Neng dijodohkeun A ke orang Arab, putrana rerencangan mama. Neng teu wala kaya, da eta mah kahayang mama. Panas dia euy. Ulang tengahnya pakai coba. Aduh. Kalau menurut iya deh. Ingat dah sama itu. Inilah kita masa lalu tuh. Aku harus mudah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, paket. Waalaikumsalam, Mang, weh, di dia. Kali ya tuh. Oh, ya. Ampura, Mang, keciri aduh. Ini kan Bapak Hamdi ya? Ya, betul. RT01 menuju. Ya, Ini paketnya. Oh, itu uangnya udah ditransfer, Bang? salah Mang, orang tembolanya. Paketnya bisa salah ya. Orang unboxing heula. Ya tuh, mau gitu ya. Ah, namanya jasa penting. Ini misalnya buru-buru ya, ngus. Ngeliat lohor deh, kan? Oh iya, mah juga gede teh. Coba doa. Oh iya, mah ukuran XL euy. Gue itu mah itu keren dia. Mang ieu mah sabun teh gede teuing, ukuranna XL nih. Urang minta lagi nu L salah tuh. Aya tuker gede we. Coba yang Mang. Ini, kalau orang ngertinya apa nasa kuring kurang tergenung ku. Kata mah kali itu, kata kona ngomen, bija deui. Salah di pesanana. Aing ngomong teh nyaho. Atuh dipake mah genahan ieu mah gede teuing. Aing hayang nage L, ieu bere XL. Cuma cuma di dinya we. Ih, pan mah orang teh nyaho naon nasa kurang nganterkeun jeung dieu geus dibuka tuh, geus diacak-acak kieu. Pokona mah bungkus serat sikarapi sing ka pikeun awal. Buru. Bisa tuh.
Asia teu neuleuy ieu ukuranna meni gede kieu. Puguh nu aing leutik. Teu mahi atuh goblok. Kagedean teuing atuh goblok teuing. Tahang nyaho aing pokona mah kudu bisa digantian ku nu L. Hayang XL aing mah. Ah, pokoknya aing teh nyaho naon goblok. Aing teh nyaho tah. Tugasnya nganterkeun kudu teuing. Goblok. Mata tak ada serangan. Mau bener ya mah. Soalnya kudu diteuing geus puguh aing minta L, bere XL ka init deh. Nah, pakailah ajen daripada nyahan. Kita semangat ya dokter. Kita bergairah. Assalamualaikum Aa. Hatur nuhun rujak lalapana. Hampura sanitenya ka ate. Weh, naon sakalamun? Naik mangkat po. Kia beng aing hirup teh asa kurang semangat, kurang bergairah. Tapi pikiran teh juga anu ngaganyal gitu. Bukan masalah naon sih, buat kepikiran gitu nih, dirinya mah. Jadi kia bingga. Oke lah, cerita anak. Ngangkat gawe lah, ya mah yuk. Berang sih teh. Aing kurang semangat. Aja ayo kecakekan ya. Bing, asa kurang semangat teh gawe teh. Wah, semangat-semangatnya nges lah ya. Gimana? Tuh diharap. Matiis otak lumayan. Bener. Bang yang es euy. Baraji mang, Dua. mangga cari kelawe. Emang, Alun. Wih, kita sudah kumpul ke daun. Aing ka inget kenangan aing kemari, minum es dia teh. Kenangan naon sih kemari? Memangnya ogen teu aing ah. Kemari teh pan semen mana mangkat teh aing minum lah es duaan di mana. Dari teh kan aing inget. Pas kali nyari teh mana tengah bejaan mereka mangkat teh. Kan dari kumaha gitu. Emang awalnya mangkat ke mana enggak? Kemari ini kuat galau gitu kepikiran, khawatir aing mah. Aing teh aing teh nyaho mangkat mah mangkat ke mana cuma mana nanti nitipkan surat ke aing teh. Naon? Bawa mana nanti dijodohkan kolotnya ke orang Arab. Jadi pas aing kemari ke warung teh di dusun manehna. Pas aing balik itu manehna digawe geus mangkat. Kan jadi ngambang perasaan saya aing teh. Hari cenah kamari teh setengah denge kawin. Kalau pan tadi nama sakedan deui eta teh. Sebab manehna mangkat kemari teh. Aing rek usaha. Jadi ngambang nama. Oh benernya. Kalau mati berharap seteh kayak itu nama lah. Lah mangkat deh. Mana? Nang kulit kemana bae? Ayo tuh. Nang sendiri. Bayar dulu eta es. Kemarin teman.
Kemana, ah? Mereka warung biasa. Mereka mana tuh? Anto ya bagian tekan paket. Oh, paket. Ya, mohon lah gitu. Ayo sih nanya dah tahu ya. Ada kedap lagi eueuh da. Ya, Eta ke 4 opat ke da main deui. oh main deh nya. Iya. Oh nya tuh benar kena ieu paket. Iya, aku abdi ge bade ka dinya ka warung. Itu. Hah? Yuk, Yuk, mari. Iya, benar. Assalamualaikum, Pak. Paket. Waalaikumsalam. Apa hadiah? Ya. Ayo paket nak. Sia na dialukeun. Gila atuh ka dieu tuan. Naon deui? Itu yang naon? Ai teh boga masalah naon krah. Jika dialungeun kitu paket. Itu aya masalah lah pokoknya mah emang pribadi. Oh, sama kitu ayeuna mah bengkel geus saya jeung aing ngilu heula diukur dinya duaan. Mangna aya naon krah? Ente aing gini paket kayak teh. Sok inget masa lalu. Ingat kasih cara tuh. Woi, Wih, menerawas ari mana kunaon? ari sia nu kunaon mah kalakah ngalamun. Sok kabayang aing ngirim paket ka dieu teh, bayang ke Sitiara ih. Si tiara orang tuh mata. Heeh. Kenal aing dia tuh emang gelis. Heeh. Aing itu semangat ngirim paket ge karena gawe ge jadi sange gue. Kawan teh yang malas-malasan we gitu teh. Semenjak tinggalkeun Sitiara, ih, aing teh bisa move on bagoy ya. Saking gogelisna. Tenang we atuh udah jodoh mah ka mana ieu. Jadinya mah banyak ku gara-gara awewe hiji jadi kitu dirinya mah jadi karena gawenya segala. Heeh, tapi si tadi pengen ka kana, cenah pat-pat arek main deui cenah. Jadi aing ngarepkeun lah pokona mah sugana balik cepet-cepetnya. Heulah, atulah hayeuna mah geus da aing ge didukung dia lamun manehna main oge atuh. Sia moal linit. Jeung curhat ge aing sih ah. Si Baiklah nya, Mang. Hatur nuhun. Woi, paket aing mana? Oh, paket mana mah? Goblok.